Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana murangkali ibu anu sore sareng soreha. Kumaha daramang hidup di bumi? Nah, kedah diwalerna kadahna pangesto. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mugia hidup dina dinten ieu daramang kali sarehatnya. Murang kali ibu anu balalager alhamdulillah dina dinten ieu hidup tiasa patepang deui sareng Ibu Lilis dina pangajaran BDR Basa Sunda. Murang kali ibu anu hebat-hebat dina pangajaran minggu kamari hidup parantos diajar ngeunaan pangaresep atanapi kegemaran. Tah, ayeuna urang lajengkeun kana pangajaran tema 2 nyaeta kagiatan sapopoe atanapi kagiatan abdi. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kegiatan diri. Nanging sateacana ulah hilap kebiasaan disiplin diri. Sarami kegiatan sapertos hiji siap ngaregepkeun tur ngalaksanakeun kegiatan BDR tepat waktos anu atos ditangtoskeun. Kadua, ulah hilap ibak heula nya sangkan awak urang ieu seger. Tilu, tong hilap ngangge saragam sakola anu rapi. Kaopatna, teras sarapan supados awak hidup sehat. Nomor 5, calik kedah dina kursi, masing tertib tur ajeg. Teras kagenepna, ulah hilap sataasana pangajaran dikawitan, yuk urang ngadoa heula nya. Murang kali ibu anu balager dina materi kagiatan sapopoe, atanapi kagiatan sehari-hari. Tah, hidup kedah atos apa? Naon bae kagiatan sapopoe teh? Nah, misalna boga bobo subuh kene udah hilap netepan subuh. Terus itu ibak ya, teras emam sarapan. Teu hilap beberes di kamar saatosna hidup gugah bobo. Cobi ayeuna hoyong terang naon bae cing anu kalebet kana kagiatan sapopoe. Nah, salajengna cobi tingali dina gambar tur diregepkeun ku hidupnya. Dina kagiatan abdi tiap jalma mibana kagiatan nu beda-beda dina kahirupan sapopoena. Aya kagiatan enjing-enjing, siang, sonten, sareng wengi. Tah dina bahasa Indonesiana kegiatan diri. Tiap manusia mempunyai kegiatan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Ada kegiatan pagi hari, ada juga siang hari, sore, dan malam. Nah, sapertos dina gambar salajengna nyaeta kagiatan enjing-enjing. Dina kagiatan enjing-enjing ieu anu tos biasa ku hidup sapertos gugah enjing-enjing sejak subuh. Lajeng diteraskeun ku beberes kamar, teras ibak, ngosok gigi, teras dikosokan awakna supados bersih teu aya daki. Saparantosna ibak, bersih, teras wudhu, abdas, lajeng sholat subuh berjamaah. Teras dilajengkeun kana sasarap. Sasarap teh nyaeta tuang
enjing-enjing. Nah, saat sarapan, siap-siap ngangge acuk seragam rapi. Teras, sateasana miyos atanapi angkat ke sakola, kedah kumaha heula. Cobi nyaeta kedah pamitan atau nyuhunkeun widi ka Ibu Rama atanapi ka ayah sareng bunda. Nah, atos pamitan widi ka ayah sareng bunda, angkat ke sekolah sasarengan. Mangkade di jalan kedah sing hati-hati, bilih ayah kacilakaan. Nah, dina kagiatan enjing-enjing hidup dibiasakeun nyaeta ngabantuan bunda. Nyata masak di dapur. Teras ulah hilap. Ngabantuana nyata ngumbah wadah. Dilajengkeun nyata nyeuseuh acuk. Nyeuseuh acuk kelas 1 oge atos kedah tiasa, kedah atos pinter ngabantuan nu janten bunda nyaeta nyeuseuh acuk nyalira. Nah, dina kagiatan salajengna salian ti nyeuseuh ngumbah wadah, hidup oge kedah tos tiasa diajar nyaeta nyapu sareng ngepel teras. Tah, saatos sasapu sareng ngepel dilajengkeun ku ngalap kaca, sangkan bersih, henteu seueur ku kekebul, cemongnya. Nah, salajengna saupami bunda atanapi mamah nuju moe-moekeun anggean hideuk kedah ngabantos sareng moe-moekeunana. Tah dilajengkeun ayeuna tos janten kagiatan sapopoena nyaeta nyebor kembang. Nyebor kembang ieu sangkan patamanan atanapi kembang nu aya di hareupeun bumi, di payunan bumi supados seger nyaeta kedah dirawat. Carana nyaeta kedah disebor enjing-enjing sareng sonten. Nah, hidup gaduh teu piaraan sasatoan di bumi. Sapertos aya ucing, aya hayam, ulah hilap ku hidup di paraban. Supados naon? Supados hewan sasatoana janten sarehat. Nah, dina kagiatan anu salajengna, kagiatan sapopoe salajengna nyaeta ulah hilap hidup, kedah olahraga. Sangkan naon? Sangkan sehat. Awak janten kuat. Tah salajengna ayeuna kagiatan dina siang, kagiatan dina dinten siang. Naon bae kagiatanana teh? Salajengna nyaeta uwi ti sakola. Kedah kumaha tah uwi ti sakola? Nyaeta sateacana lebet ka bumi urang uluk salam heula. Naon cenah ibu guru ari uluk salam teh nyaeta ngucapkeun salam ka bumi bari diketrok pantona assalamualaikum. Nah, saatos kalebet ulah hilap sapatu ulah diangge tapi disimpen dina rak sapatu sangkan ulah kotor lantai-lantaina nya. Tah salajengna ulah hilap sateacana kagiatan di bumi atanapi bade emam atanapi tuang ulah hilap nyaeta kedah ngumbah panangan. Ngumbah panangan nyaeta mencuci tangan. Ulah hilap angge sabun. Kan atos diajar nya ku ibu guru cara-cara praktekna. Ulah hilap eta.
Saatos bebersih panangan atanapi ngumbah panangan, ngabasuh panangan, tos wudu, lajeng dilajengkeun nyaeta salat atanapi ngatepan lohor. Tah saatosna hidep sareng keluarga, ayah, bunda, tanapi raka, ngatepan rak taruang nyaeta tuang dina dinten siang. Murangkalih ibu anu bager salajengna saatosna ngatepan lohor biasana hidep atanapi kagiatan anu sapopoe nyaeta nyantai, nonton TV, heureuy sareng keluargi. Salajengna diteraskeun nyaeta hidep kadatos biasa kagiatan dina dinten siang nyaeta bobo siang. Murangkalih anu soleh sareng soleha mangga urang dilajengkeun nyaeta dina kagiatan sonten. Dina kagiatan sonten sasarengan sareng keluarga atanapi sareng ayah atanapi bunda atanapi raka salat asar. Saatos salat asar cobi dibiasakeun kagiatan salajengna nyaeta maca buku. Nah, eta bakal bukuna buku carita atanapi buku pangajaran supados hidep dibiasakeun nyaeta supados ngalancarkeun maca. Nah, murangkalih ibu anu soleh sareng soleha salajengna kagiatan anu kedah dilaksanakeun dina dinten sonten ieu misalna sasapu nyaeta sasapu di buruan sangkan buruan urang bersih sareng sangkan katingalna ku urang endah. Salian ti kagiatan anu di bumi, biasana murangkalih sok aya kagiatan sareng rerencanganana nyaeta sasapedahan, teras aya nu maen bal. Murangkalih ibu anu balalager urang lajengkeun ayeuna kana kagiatan dina wengi. Kagiatan dina wengi ieu anu biasana ngalaksanakeun salat atanapi ngatepan salat magrib sasarengan sareng ayah, bunda, sakeluarga. Sok biasana saupami atos ngatepan, biasana sok ngaos. Ngaos atanapi ngaji. Tah saatos ngatepan sok dilajengkeun tuang. Nyaeta tuang wengi atanapi makan malam. Dilajengkeun murangkalih anu hebat, murangkalih anu rajin, pasti diajar di bumina sareng ayah atanapi bunda. Tah dina kagiatan salajengna, kagiatan wengi teh nyaeta dina waktosna nyaeta salat isya sasarengan sareng keluarga. Tah dina salajengna kagiatan wengi ieu saatos ngatepan isya dilajengkeun muka pangajaran nu bakal diajar dinten enjingna. Teras ulah hilap bobo wengi ulah dugi ka bobona wengi pisan engke dinten enjing kasiangan bade ka sakola atanapi bade diajar sareng ibu guru sareng bunda atanapi sareng ayah. Murangkalih ibu anu
hebat-hebat, tetap semangatnya dilajengkeun ayeuna nyaeta urang macakeun kamus alit bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Sapertos diharap ieu kagiatan. Kagiatan ieu teh dina bahasa Indonesiana kegiatan. Teras enjing atanapi enjing-enjing, isuk-isuk. Dina bahasa Indonesiana nyaeta pagi. Nah, siang upami siang atanapi beurang dina bahasa Indonesiana sami siang. Nah, ayeuna upami sonten dina bahasa Indonesiana sok disebut sore. Wengi upami wengi atanapi peuting nyaeta dina bahasa Indonesiana malam. Salajengna upami dina basa Sundana mah ngumbah wadah. Tah upami dina Indonesia mah nyaeta mencuci piring. Sapertos nyeuseuh, nyeuseuh mah nyaeta dina basa Indonesiana mencuci baju ya. Nah, salajengna moe baju. Moe baju teh nyaeta dina bahasa Indonesiana nyaeta menjemur baju. Tah, dilajengkeun deui ayeuna dina Kamus Alit Basa Sunda sareng Indonesia. Maraban, naon cing ari maraban teh? Maraban piaraan nyaeta memberikan makanan hewan peliharaan kita. Teras bobo. Bobo atanapi sare. Nyaeta dina bahasa Indonesia nama tidur. Teras diajar. Diajar dina bahasa Indonesia nama nyaeta belajar. Salajengna upami ibak. Ibak teh dina bahasa Indonesia nyaeta mandi. Teras angkat. Ari angkat teh dina bahasa Indonesia nyaeta berangkat. Upami uwi atanapi wangsul nyaeta dina bahasa Indonesia nyaeta pulang. Teras diteraskeun tuang. Tuang atanapi neda atanapi dahar. Nyaeta dina bahasa Indonesia nama makan. Salajengna nyata nyebor kembang. Nyebor kembang teh dina bahasa Indonesia menyiram bunga. Widi, upami widi atanapi pamit nyaeta izin. Nah, sakola upami dina bahasa Indonesia sekolah. Kumaha upami buruan? Buruan teh nyaeta dina bahasa Indonesia halaman. Nah, dilajengkeun ngaos. Naon cenah ari ngaos teh? Nyaeta dina bahasa Indonesia ngaji. Nah, eta salah salios kamus alit bahasa Sunda sareng Indonesia. Hidep kedah atos apa tos terang sareng ngartosnya ulah hilap di baca deui sareng diapalkeun di bumi sareng mama atanapi ayah bunda ya. Hebat. Tah, murangkali ibu anu soleh sareng soleha. Tah eta pedaran ngeunaan kosakasa bahasa Sunda sareng Indonesia. Mugia ku hidep tiasa kahartosnya. Teras ulah hilap diapalkeun supados hidep naon wae anu dipedar bahasa Sunda atos kedah ngartosnya. Nah, murangkali ibu anu garelis tu karasep. Pamungkas ti ibu aya tugas atanapi pancen anu kedah ku hidep dipidame. Nah, cobi ku hidep tinggal gambar salajengna. Nyata ngeunaan pancen anu kedah dipidame. Di dieu kedah tuliskeun huruf anu leungit dina kecap-kecap di handap ieu atanapi di gambar salajengna. Contona nyaeta tah di dieu aya huruf G, U titik titik A, H, S, U titik titik U, H. Tah, ieu teh anu titik-titik ieu teh nu kedah
dieusian nyaeta ku huruf vokal upami ini sok ku huruf vokal tingali geura cobi bu ga janten teu aya teh G teras SU titik-titik UH berarti kedah ngangge huruf B janten naon dibacana cobi gugah subuh tah ieu teh mangrupi salah sawios contoh nyaeta nuliskeun huruf anu leungit dina kecap-kecap anu aya di gambar ieu. Tah kumaha? Barangkali ibu anu balager kahartos teh acan anu nembe ku ibu diterangkeun. Nah, upami henteu ngartos, da can ngartos, cobi taroskeun ka ayah sareng bundanya supados hideuk tiasa ngaeusian ya. Tah anu salajengna ti nomor 1 dugi ka 5 ku hideuk dipidamel. Mudah-mudahan tiasa nya naon anu kedah dieusian dina titik-titik anu masih keneh kosong. Nah, mudah-mudahan tiasa. Semangat. Nah, murangkali ibu anu balager rupina pangajaran basa Sunda dina dinten ieu parantos rengse. Mugia insyaallah minggon payun urang tiasa patepang deui nya. Nah, kangge salajengna nyaeta diteraskeun kana pangajaran tema 2. Subtema 3 pangajaran atau pembelajaran ka-3 ya. Yuk siapkeun ieuna bukuna nya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.